na di. At milula ng panen na mo. Pare tadi dijual mah ke boga urang, kalau dicarekan ku bapana jeung bapana. Ding, ari maneh kunaon di sawah bari ngomong sorangan. Urang dek milu ngagebot jeung kawin di. Karena kumaha teu da kawin geus dipanen. Anu kumaha da susah deui tuh. Jadi oding maneh teh ka dieu teh hayang milu ngagebot keur modal kawin ari sugang teh eueuh niat hayang kawin ari maneh. Ya urang kita hayang kawin teh sarua jelema tuh. Aya nu ngekepan haneut disimut. Aduh haneutna bisa. Ari kitu mah maneh teh atuh normal oding. Da urang ge sarua tuh da jelema normal tuh, da pinter tuh, da yang kawin urang ge normal kieu teh. Ding, teh ka mana? Ngomong urang we ah, ka mana-mana teh ah. Aduh eta bener si Oding ditanya ngadon ngaleos. Katingali jelema kesepian teh jeung hayang kawin teh si Oding. Ku urang mah rek dijailan sia. Lumayan aya bahan keur ngahareuyan batur. Naon nutur-nutur urang atuh. Emang Oding teh meunang geus nuturkeun maneh. Umuri atuh, da ka boga urang keur ngamuk. Oding gampang awewe ngamuk kitu mah tinggalkeun we. Engka bawa ditinggalkeun ka boga urang. Maneh mah Oding nu so sweet. Mane naon ka dieu tuh nutur-nutur urang atuh. Sarua urang oge juga maneh hayang milu ngagebot. Ari pek teh geus beres manten geuningan. Kasihan lu sama di saya tuh nasibnya tuh gitu. Maneh mah ando nyungsirikeun batur aya kasusah teh. Dasar soding. Nyarekan urang atuh. Kumaha tuh urang ge mikir ka boga urang kaur ku panen kieu atuh da dieu atuh kawin teh ku orang tuana teh mah diizinan kieu mah tuh. Nah, si Oding masih keneh ngomong didinya ngomong sorangan. Sia ku urang mah dijailan sia. Pokoknya jailan keur stres diganggu aduh. Ampun Oding. Sorryan diudak ya.